geus kitu. Oh mau lamun ninggal di salaki galak pamajikan teh hoream teuing budak penta nginjem deui duit menta resiko anu tungtungna naon tungtungna disatukangeun salakina nepi ka unjam injem ka Bank Emo. Kumaha ayeuna mah nu kasohor teh lain Sumpah Pemuda Oktober teh Sumpah Ibu-ibu. Maka yang aku berjanji akan membayar sekian. Ya, tak ieu teh penyakit kronisna luar biasa. Ya, tah di dieu urang garis besar geuning judi teh haram. Kahiji, kadua tadi nyaritakeun najan urang cicing di Kurawa, da Kurawa teh jelema salah. Naon sababna? Sabab tina hasil judi anu tadina ieu Pandawa Tunggal atawa Pandawa Raja tanpa Pasrana aya kacinekan bisa dibikeun deui negara Amarta tapi kudu ngaliwatan leuweungan heula di alas Kamiaka 12 tahun lilana. Ya. Kudu miuni lampah kijang ai panggih jeung jelema kudu belecek dengan nyumput ngaliang atawa sajaban dengan penyumputan 12 tahun kata mah 1 tahun nyamur dina salila na nyamur teh ulah katohyan ku sasaha lamun katohyan kudu balik deui kana hukuman 12 tahun leuweungan. Nya gancangna carita beres dina hukuman eta Pandawa cacap nyumponan kana Siaman kota panon kabina-bina deui aji mun asa lilinian hulu aing teh sih teh ampura we dulur sia mah aji pusing deh aing kade sih teh bisi coplok panon teh moal daya penyangkeun diu saya kalieur aing panggieulkeun eta mah nah kabina-bina teuing si kurang ajar
Ya sia-sia tah kasurungkeun aing mah. Bina-bina teuing. Kunaon aing maneh? Mian nawe uing mah emplo nahun. Atuh matak sing sringkeun. Kalakah kitu disegrok-segroknya heueuh atuh. Ini sing-singkeun karunya ka pamajikan pajakeun teh lumayan nambahan resiko dapur. Nah, teu kudu meuli uing. Sing-singkeun we kuing. Keudek maneh leho uing. Jing teh nawaran teh patu mah permen sama leho. Bina-bina teuing cenah pas gelo. Ampun. Bina-bina teuing teh. Yuk. Ya, uing mah kena bubur di deget mah uing oge pan uyang teh uing ekstra korong. Beuleuh anjing teh teuing kabina-bina teuing. Kali deui sakitu paing dipangpetang sia. Bina-bina teuing sia. Cocokan sia paing. Kunaon tok pinjur gitu begedes ya. Kepangi mau domba keluarga. Nah, sia teh. Itu ayeuna ieu. Oke, dibla. Dieu heula. Ya, injir saja ya. Geuleuh anjing teh. Kagituan sudah padu. Yuk, siap mangga. Bina-bina teuing. Goblok sayurum kakituna. Bina-bina teuing. Dengan berada kusia, ampun. Naon ieu teh Gusti? Purwa ngeging silingi datang ka dieu. Badia. Maksud kaula teh nyaeta pancen ti sangalila. Wire, urang sadayana bade miang dina mangsa enjing dinten ka-11. Dina mangsa imitna ka Tegal Kurusetra carincing pagekancing turda pakarang si keperang tamsir darabini Chandra sapada ribu pakarang secakalna kahiji kaduana jagaan kukutan raja nyata Gajah Hestitama. Oh nya saudara jagaan pisan babdi mah nya apa pisan kalau di kadang-kadang kerjing oke teh kita komite dibantuan nabuh jadi doger gajah. Mereka bina-bina tuh doger gajah sih. Dari lagi ada monyet, kan? Sarua monyetna keur nabuh di. Tak begitu lah. Menta bejan tuliana supaya bawaan ongko 5 orang 10 orang ini gerakan negara cokotan pakaran-pakarangan minta supaya dibunian sabab ibis aya nu ngendus aya nu ngambek yen pelantaran orang teh pajarkeun niangan untung dina ente do pamingguda kitu namanya ngan wayahna we sing pada-pada bisa nyumputkeun ulah nemrak deui jae mangga kurang kitu mah ayeuna sae permisan brak abdi ge sami bade permios jing brak ari abdi kumaha ini sege sae mangga
kumaha iya syarek ngilu atau ke rumah sakit heula mana ke rumah sakit memuat tapi bade masian atau syarek ke rumah sakit makanya abdi unyos transplanteun geuleuh teh ini gitu mangga itu digini saya miara pakaya ngarumat budaya ngala tali paran pangarti gumati ka ilahi sport and ethno karnaval jilid 2 bagja nu tina menang ngiring reus akang wireh dina karnaval sakabupaten Kuningan Desa Suganangan teh jadi juara 3 karnaval mobil hias. Tepuk tangan kangge Desa Suganangan. Wawakil Kecamatan Cipicung ngiring reus ka Pakadesna Bapak Mariono. Miwah Bapak Sekdes, Bapak Ulis, Bapak Jahidi. Kawuwuh reng-rengan. Kaur Keuangan Bapak Eka Nusantara. Bapak Dr. Anda Sohibul Imam
caleg DPR RI dari fraksi Nasdem. Atuh Pak Haji Udin Kusnadi anggota DPR Kabupaten Kuningan. Bapak Deni Hamdani Bapak Camat Cipicu nyondok bagja nu luar biasa. Bapak Satria Rizky Utama caleg DPRD Kabupaten Kuningan. Atuh kades kepamulihan, kades susukan, kades Salareuma, kades Karoya, kades Muncangela nya. Atuh Bapak Asep Sudiana, Bapak Ekbang Didi Kaur Agus, Bapak Samba Ketua LPM Mantri Peri, Atuh Abarnas Dalang Wisnu aya Mamang Abang Rian sareng Abang Riana, keluarga besar Bapak Guru Supri almarhum aya nya Kang Adejo, Kang Gali, Bapak Guru Asep Ciomas, Bapak Ustadz Ayub nya tadi tausiah bagja nu luar biasa. Kang Entis Pespa, Bapak Guru Acim, Bapak Syohalhudin nya Bapak Salahuddin eta teh ke hajat tanggal 8 Maret beres ah. Kang Alan Sugiri Ketua Taruna Merah Putih Kuningan, Bapak Maman, Bapak Uci Sanusi Sesepuh Pamijahan, Bapak Rudi Ketua Karang Taruna, Pengurus Kartar Karya. Kalau siang cece, kalau malam dandan, siang ngadu hayam. Ya, agama istri binanggit bangkit dari keterpurukan. Iya dong. Jangan bari jeung awewe kajajaden. Tapi dina perang uing muarek eleh. Muar mundur ke sasi kumaha ngejar ke sakinya mes. Dedeng. Hamana ngaikeun kincir ieu. Hamana ngaikeun kincir. Kakalena. Aku jauhan. Kamana ngaikeun pikir moal palen. Usa pulang. Ari ayeuna mah hujan gede. Geningan. Masa geda era ku Pak Ustad Ayub nya. Era Ustad Ayub tapi ka hade-hade we ngaheulangna. Kelas geus. Lain ceukuing eta teh. Nya lain ceukuing panggedeuna. Nya eta teh aslina deuleu. Di Bakwangi eta teh. Nya kabungkurna teh di Bandung, anjeunna teh dipun Bapak almarhum. Diangkeun putra kupun Bapak. Itu le ayeuna terus nang di Kuningan lumatak teh oge. Da mana teh dijadi kepala seksi PD Pontren di Kemenang Kuningan ngaruhana bagja luar biasa boga lanceuk Kiai Haji Doktor Ongko. Kurang gigi Doktor Ustad Ayub teh kantun begerna. Kami jadi contoh ke adik-adik. Ada boga lanceng hiji bagian teka panggih ku koyo. Ayo ah. Baik kata.
di sini gunungan dewek ayeuna karingarana mangkaning ATM pisan ubageun leuwih ti heula maotna teh nah yang jahat panjang umur geus sok dia semua pengebak lah terima terima jagonya saya kadewe sing atos mohon sing atos dina mangsa jeung hareupan perang dina mangsa dinten enjing mudah-mudahan ginulur karahayuan mudah-mudahan yuk cepat biuk sate kapudeg kitu dari masyarakat pudeg ka adangan wangi ya non lain biuk ya saya sama jika gila ya bujur kuatat tenggenggi batur maloba nu begang mikiran perang da ieu mah dah ditu we di tukang dengklang digigir buncir di hareupeun teu dihandap gila nya sebuah keretan ki lemak jenuh lemak jahat kolesterol lemak jenuh samurai singkayo waduh segala beuki beragahar dapat di tukang yang bapak ini kayak awewe juga ibu-ibu merangsang pisan tuh dicekal dekat ngenyoy dia hipu tong sak kemana karap sabiji kepret wae ge bapak mana memakai tali kutang di tukang percis juga ibu-ibu ganti bapak lagi bandana ganti we Bu Umi saya dibati wae apa mana karep wae nek sampah teh sia sabar Pak sabar gayaan di pangperangan ki mau rada palaur urang teh atuh matak mah bagi ngalian dewe lain ngeureuyaan realistis si kurang aja nyangakeun semua pengebaktos ulah diterima lah dina waktos ayeuna ginanjar kawilujengan ulah iya diuk ulah diuk siap Pak ya kadea Pak ulah payun dina mangsa perang ya dewek oge sadar diri masalah eta ngukur ka kujur mumun lain kuna naon Pak nu dianalkeun kurang sadayana juragan Gatot Kaca parantos gugur senyago teh dipirlaan ku juragan Abimanyu si horeng geuning daya nu gagah Pak di pangperangan mah nya Pak ai jelema balageur mah nepi ka pondok umurna ai pun lanjut nepi ka panjang umurna teh kepret cek wae arek kerjaan ka atas da umur rejengan jeung dewek teh iya lain dia mah karugian wae jika ada mun aya di dunya teh karugian di teh kainnya tong heureuy jak dina heureuy sok jadi masyarakat itu masyarakat lah mohon Pak diuk sling lah diuk sae kurang sare meuli cararangkeun teh awak pasti nitip gados sakedeung astagfirullahaladzim nah Asia udah dulu aing teh pamidangan leungeun kenca ka cenah sanggeuna kurang ajar
iya betina belum sudah ali cari kata sabar sabar wa sabar ya sabar sabar ya para dua cari naon sih naon noya kain itu
ogo sih deh. Kau si ibu itu ogo. Bye.
jalan kuman tapi sesuai apa panas dengan Indonesia ada kolonnya kuah tahun teh nya Aisyah kan bisa sumbang sih aja dong diem dan jempege ibadah kene tiba-tiba bawa omong pika geleuheun ulah gitu saya iya kita kolot kita ajenan hormat apa aya paribasa indung tunggu rahayu bapak aja sudrajat Allah benar karep saya teh aja sudrajat si Umi ieu masih Umi semua saya teh meni haja we Umi dia ibu-ibu tinggal di sini tukang tuh gak buus deh maksudna gugur meme tempur perlayang meme perang deh kumaha dina mangsa angkatna ka medan dan nalaga ulah dibarengan rasa dendam dina diri dina mangsa ini na ka medan jurid ulah dibarengan dengki lumampahna ulah dibarengan ku dendam lumakuna ulah dibarengan ku ujug upami ujug nu nyeretkeun dengki nu nyeretkeun tur tak dendam nu nyeretkeun eta teh tos gugur meme tempur perlayak meme perang urang mah kudu siger tengah condong teh ka kenca ulah ka katuhu ulah tengah-tengah we kumaha pancenna sewang-sewang dibarengan ku kaweningan gali dah kulantaran ieu pantos ketok palu wayana ieu perang salah sahiji kudu eleh kudu ngaliwatan paehna heula da si horeng endingna manusia mah iwati pati ngan meureun patina ieu teh bakal neureun jasa nu hade atawa bakal mawa kagorengan anu luar biasa cenah kitu cirina manusia teh anu geus neuneun karyana di dunya patak cekel baheula mah teu neujang nyieun karya anu loba ciri ning maneh pernah hirup di alam dunya meula kahadean seperti Mang Udin tukang hihit di Cipicung ada klub teh nyieunnan hihit nepi ka Bengkung tongongna teh eta tukang hihit manehna teh nepi ka kajual hihitna teh ka kota ka Kuningan ka Bandung ka itu ka dieu ngelah hihit Udin hihit nepi ka maotna eta Udin hihit dikenang saha Udin teh on sok nyieunnan hihit kitu seperti bapak tanyieun kahadean nyaeta cukcrek ka itu ka dieu kawin wae saha nu beger teh nyaeta Semar Bandar Nangka becanjan bacok sakuai tinggali si aing buka arit leus ya ya pintu bener bener mimitina mangan endingna jadi goreng ya dorakati kolot teh lamun dilembur kai radu mun dilembur kai dander dipake pamikul bengkung dipake pangret bintang dipake suluh teruhai matak balweng tanu niup lir hirup cara gamparan awak ditincep beung dicekek paling untung manggi kokotor eta dorakati nung ti bapa gejet teh hatena ayeuna asok tingali dina sepak terjang kaitu ka dieu usaha nihil wae hasilna buat deui dina apes ka kolot doraka ngaheurian wae da nyinggung kana hate kolot teh nurukana pabujeng hingga nyinggung kana hate kolot ieu mah musakeun dititah wae ku indung nyebut ke heula atau aduh dorakana ge luar biasa nya mungkin bapak ibu di masyarakat keun dawala antepkeun we da merukana sawarga neraka teh merukana eueuh kitu antepkeun kayak karasan geus paeh heuh kayak geus setruk karasana mah bapak heula geus setruk entah ka abdi ngora oh geus rek leuwih kolot heula anu setruk mah kalau ka ngecebrok nya nepi disiksa siapa kakang Semar nuhun kerupahan jimat pituah bogloin sejabaran mudah-mudahan jadi jimat pada pekangge kaulah sediaki mudah-mudahan pidu anak kaulah bakal ngelawan Kurisawa
Burisrawa anakna Prabu Saryati Mandaraka. Orang jago gede eta mah. Kade jago gede kieu malah nah jadi jago gede mau diteracean we. Kieu we. Saya mana beke kan. Tiga budak stunting. Nah, kurang gigi. Naon stunting deh. Stunting. Di mana orang kawin gigi gede pasok stunting. Bunting eta mah. Bunting mah bikin ke kertas. Bunting. Nah, karep waya. Waya nak dua ke saya mah. Sawak imbal wacana sapratanipun Raden Bima Raden Bratasena. Desa kawit ngadangu yen Setyaki bade tandingan sareng Burisrawa. Aya kahariwangan luar biasa. Atuh kukituna ieu Bima halumapa bade nepangan Setyaki kitu kayana. Lamur panote Jahit Syah naon dah makan deh semangat nyawer geus teh nyawer mah manya geus itu geus ning teka tampak paling transparan Gusti naon jiga juragan Bima Jahit Syah ningali itu tuh celungkeung teh kana ceurik kumaha lamun ketim aing ketim teh ketos Bulu pagan gawat juragan Bima pagan akan kasora tapi kan kudu wala nah itu si sada banci kaleng sama heeh sada si oma bae we puasa kelainan sia buat apa kue yang buka lipen segala iya biwer wing anak iya pecah-pecah sakit acak kaget aidar ya pangalih kan pangagan kan akan kadio juragan Bima ya mohon ba keluar ayana
harus diabi oge dengarkan semua abdi oge tuh unda wala syarsyah kan jadi belum dan syarsyah aja ke dia kedengi beca yang siap syarsyah ke dia kan waktu semua akhlak ngedengi beca siare pertunggalan jeng si Burisawa tuh gawu timulan wih syarsyah kan bangsa isu sedih gawu timulan sedang syahawi benar timbalan sanggup siap akan tenang sedang syahah tadi cici dah kadeng baik sedang syahah katanya orang air dua hati luar opatan tim syahah di abdi tindawala di bapak masih awe biar gini wah ngewa kain lu kain saprak nih dalam kaca tekun dompet kanin kemana dompetnya geli polen bener timbalan doa lain doa siap dina mangsa ayeuna aing anu keur tungkara kulata ditinggalkeun menjadi anak si Gatot pati-pati aing nenjo sia isu krek ini ke medan delaga bari direk ngalawan Burisawa aing cangcaya aing teh sudi lamun ditinggalkeun ku sia ogo keur maeukeun anak aing perlaya tambah lamun sia pae bakal ngeletikan simpatisan Pandawa we ayeuna urang luangkeun waktu latihan di aing latihan masyarakat fisik sabab si Burisawa teh jago gede imbang jeung awak aing geundak bari tarajian bae lain teh panuju ayo dicerekan ini dua sih ayo membelakeun leuh tong kitu sia teh nya bisa jadi karma karma sih teh jauh-jauh dulu ke Arab eta mah korma masih di mana udang sare dina irus aya korma korong masih dina pipi supaya karang eta mah karang di mana di beas di karangan di karungan emane makanya kemana karungan teh karungan mah di mana orang boga hutang gaji teh di karungan kurangan sia teh minggeus ngeceprak wae sia tawa aing sia teh ulah naon tawa teh naon orang jadi beuteung kaluar di tawa sini babu kain lah sama nak karap wae sini ayo tuang lah siya kali dulu kain nih kutoa kurang latihan juga ya sudah si perkataan sing ayo kurang percaya ke siya manfaatkan dia waktu kurang latihan juga doa awak Indonesia khawatir isyarat Allah bila di isyarat engke penting isyarat mak ayeuna mah bangsa beurang ayo dit dipalih mana belah hidup neangan tegalan anu rada lega saya pulang pulang jauh sia sadiakeun cai itu ieu tawala abdi omat sia siap 86 ayo dit kurang latihan jeung aing ulah talangke sia kitu we manehna mah utah eta itu ieu sugan muluhan dah itu video bisa dipakades Mariono pakades manehna pot pangantukeun ieu saong duitna saong rokona pangotopikeun pot uang jalan ya
berewang jalan jalan di mana orang geuna udah keluar wayahna we kudu jalan di sesar eta mah nah mun jauh teh untung aing teh otaknya pintar cerdas tuh Kang Semar pulang kita latihan kaula mah agak da upami teh kitu mah panggil terasa we budak Rahal masih percaya we ke kaula ada sedia payung sebelum hujan we pulang Kang pulang di kantor enggak we nya sae enggak bisa nyinggung karena hati batur mending lu latihan sya kerma goreng batur syarat karena latihan sya teh turunan daing masa latihan naon jumba aing juga jumba lumba eta masa nah bapak jadi garang gitu deh kasurupan Jackie Chan di kan ada ya kene aya di dalam kasurupan Mang Ucen aya ya latihan sih buku saya terus ya orang nonton latihan lah ayo gambarkeun aing teh nyata Buris Rawa anggap aing Buris Rawa atuh agung teu sama tode namalang wae latihan ieu tuh ieu teh heuleuy nyaan minangka teh poe isukan minangka sia keur narokeun nyawa gugu aing saya bilang mah kan diberi kopi aing latihan di kopi konsumsi masih sih ya aing mainnya ke batu carekan sampai ke latihan batu takkan harus main atau cina halap-halap tuh main mari ke cina ceket di corona dengan bakal kemam silu sia gelas yang udah silu anak-anak aja pikir sia teuing udah kerengan teuing ku aing ulah kitu tadi rok sia eta mah latihan ye sigir dan Krishna saya musuh batur aing dengan longkrang pikeun nyerang si Caki dina perang ayeuna geus luar tina jalur nyaeta nu tadina Arya ngalawan Arya satria ngalawan satria nu geus katembong licika kadang-kadang sok aya ngabongoan cari kibot syup naon iya tinggal escort jam ngali escort jam karena gaya dada seteh karenang semarina keusi jing kita mau aing saeba bener cincung manusia tinggali tak aing di mana leungeun aing initna panon aing mah sae
Ulah pajinya. Punten Bang. Punten Bang, punten halus. Hade. Hebat lu. Ngajar beri jagung gede tapi rikat lu. Wah. Wah, di setengah Indonesia. Tadi kan, can nyatu sia. Hah? Parah terus saya dedak baheula. Sadakar tebak kusya. Ulah leuleus. Saya kulan. Wah. Tenyo tak kain. Sia kamana wae ilang panon deh sia. Katanya aing suku bakal dilumayan. Hah? Baik pula. Cibalik sia. Baik pula. Wah! Kuda-kuda anjingnya. Ditenyo wae mata kain nyabat ka handap. Ini kuda-kuda sia cebener. Saya kurang malah. Halus. Jaga-jaga bisa yang musuh di sekolah air. Enak terbawa. Awas sebagai benang saat sebagai berapa jasa menjadi baik. Hebatnya, naon juragan Bima najan gendut tapi henteu boyot. Da begitu digaring. Eta ku juga maneh wae ka teh. Nya, naon? Latihan naon? Sungsang. Cetera. Tah, ada yang bisa mulut pakai tara cenah. Si Udin teh. Lain latihan kumaha juragan Bima jeung Setia kita fisik tibatan urang teh latihan beger wae beri awewena wae gelut kutan teh da geuning gagal wae beger teh geuning aduh ditingker deui apes wae kuwi tasuk latihan bisi lain jeung dewek pajauh melah minangka dewek musuh jeung si lain
kurang jiganyaan datirana contohnya juga jualan Bima jeung Setiaki oh da mereureug dewek teh jadi jauh di sia teh dewek teh reureug lamun sia kitu dewek power aing mah ai kitu mah aya usia gitu da dewek silai kitu ge moal keun teuing urang latihan minangka urang mah gelut teh api gelut teu ada gelut mah kudu aya prakara heula atuh kudu aya masalahna heula piraku ujug gelut we bari perkara jadi jieun nah ngaberikan kegorengan bisa nya tawak kieu itu kumaha minangkana si lain kasihkeun ku dewek kadupak sia teh narima heeh da pepok apa meger gelutna sawa naon teh make jeung nuduh paksa segala nah tuh lain dupak kadupak dekat tempoh lain kadupak sia teh oh kadupak hampura we oh nyanggeus teh dihampura ku kuring ya bageut kuring mah lain masalah bageut goblok tong dihampura tuh nah ame ger gelutna oh jadi kumaha ulah dihampura ambak mah sia kumaha oh kuring ambak kitu heuh sok atuh baekan deui cimbaleng si teh nyerang kitu sok naon sia kitu adai kabina-bina teuing sia dudu paksa segala ieu teh jalan teh lega euy ieu teh di lapang lega ya dudu paksa segala siga nyieun perkara ka aing nyieun perkara dewek mah kadupak lain masalah kadupak mah goblok waduh hampura we lah dume hampura benang dipetadar kasar dijieun-jieun sia di baheula ka aing teh nguntuk wae sia teh geus sampe ngahampura aing di baheula nyeri ka sia teh aing teh kurang kumaha sabar cecerengan aing dipaok ku sia digantian henteu nepi ka aing bunda benda wae ka aing sia anjing dasar bangsat goblok sia di baheula aing ka sia teh deungeunna pisan aing deungeunna hayang pindah dunya geus sia teh hayang pindah imah dengan kana hate aing setan sia teh nah nepi ka hate aing kita ngomong siapnya ongko cenah kudu siga maneh mah ongko baper udah dalam pereu ada nepi kana hate semua biasa apa lagi biar gitu bagi saya nyata cuma dolar mau dibayar dengan ge rek iraha dibayarna gantian sapoe 1000 heuh samingguan mah kajuna lapor ke kakang nyeung deui ka aing kabira-bira teh mah keur bawa kono domba sabaraha sapi dipacek ku sia bedakeun aing mah tuh pikagel-begel henteu sia sapi sok jeung aing beunang jeung aing aduh kurang ajar kurang ajar nantinya sia aing lanjut di pagerena boro da dua ngadua kalau ada dua boga lanjut pagerena lamun laki wajar ka bapak saolah-olah ganti bapak benar teu ngajen kain doraka dihakan doraka ku aing anjing tapi kena hade kawan ajan bari kitu aing rek amanah rek pengku aing kurang ajar dina mangsa ayeuna gelut jeung aing dah hayang baik ajar siapa bangsa tinggalan jago gitu bahas lebaran ngobrol kan sudah siapa goreng hati semoga ini wah